Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hidi jeung urang si Pompom di Bocah Sunda. Hampura 3 minggu ka tukang kamari urang teu ngupload video soalna lamun kudu dicaritakeun mah sibuk urang teh. Di sekolah teh ujian terus kamari aya acara kitu ka dieu futsal di sekolah. Jadi waktu jang nge-record, ngedit, sibuk kono karek aya waktu luang di ayeuna. Sok anu karek kenal kana channel YouTube Bocah Sunda ya, subscribe, atur nuhun untuk subscribe. Soalna abi hayang ieu channel YouTube teh hayang jadi hiji-hijina channel YouTube gaming nu ngagunakeun bahasa Sunda asli. Langsung lah tuluikeun main Mobile Legends dina seperti biasa. Tapi ayeuna urang tobat heula moal wakang heureuyan batur. Soalna beli ngadangu ceuk budak kelas, ceuk budak glemur. ML teh geus update ayeuna cenah jadi sinyal omong beureum pingna tapi panjai. Ci urang tes coba ningali. Tapi benernya gerat sok gerat tingalikeun. Diperhatikeun kieu mah omong sialna beureum. Tapi analog digulak-gulak kieu teh teu berat kan biasana mah. Lamun ngaleg teh eta ngabelokeun eta ge analog berat. Ngalakeun iraha malik iraha komong eta keun skill. Tuan mah biasa sih kak. Iya ngaleg ngomong beureum geusnya. Kita Telkomsel ke error ya, tergoreng ya dia. Belum lampu ya teh. Jadi nama arek pusreng di mana wae ira wae oge. Teu kudu power ngaleg gak. Terus update nama jadi mantul gitu. GG mamang. Teu kudu power ngaleg. Ya di tas klasik ya ada power keku ngaleg, wah gawat. Ngalegna rank auto dipit. Klasik emang beureum ya tapi asli emang mantul. Bisa kieu sinarieun. Narieun gitu ML. Aya kahayang ngomean ya aya biasana mah hero aja hero. Iya teh. Ini mah teu kudu sieun. Ari cek marana kumadak geus updatean ayeuna. Ki alus aja goreng cek urang mah. Wih GG gitu. Terus si Pani herona pan nama direwok jadi GG. Ini mah teu muter teh pas ina geuningan. Ngalayang muter teu kudu make skin wae nama. GG aya mah aya ieuan bubuleun teh geuningan. Si pesona kumaha euy. Sinyal di tengah leg nama GG gitu deh. Iki resep main ML. Mana kumaha alus ya? Komen sok yanda pendapat mararaneh. Alus bawa goreng kurang mah beuki GG. Iki resep. Error teh. Si sate gerape naon teh? Gape rayet. Naon kan hero ge teu nyeni GG di urang bantuan hatur nuhun tidak bisa ya silance etanya hero anyar teh tanya eta teh naon coba eta berfaedah ting nubuaya teman-teman kena aduh menang lagi sorry ngaleg masih bisa menang gitu GG panang mau di tengah leg aduh beki mantul santar lebih sakit nyerang
sok anu cek abdi ge anu can subscribe gara subscribe heula soalna abdi teh hayang channel ieu teh bulan ayeuna hayang tembus 300 subscriber hayang jadi hiji-hijina channel YouTube menggunakan bahasa Sunda asli barudak sok atuh dukung abdi emeh leuwih semangat nyen konten nyen kemah insyaallah mun geus subscribernya ngayakeun konten anyar tentang Free Fire seperti biasa orang kahijing ngaheureyan kadua orang insyaallah mun tamah gege tip and trick anjay tip and trick nah padahal orang ge sekolah Jati Batur pan ngalas sugan si lance hayang koid sia aduh bener euy on coba eta ulti naon teh tu nyedot mus acan ok dia hiji lawan 2 dia wah sama hero nak kitu ting nu makenan nob gaming bahasa gaming jadi call gaming itu mah nob gaming wah asli no ulti di mana hero ke mana tuh ya tik di euy dia arik wah rek naon gitu kampret nob asu kita euy euy sekarat lanjut lagi ulti tadi aya itu aya auto sekelas sabrik ke dia oi ada aduh mantul di GPS 2 masih bisa menang sinyal berem masih bisa menang no dipit klub anti dipit asik penerimanya sinyal deh kita tadi tuh hejo berem ya paling koneng gitu ge jarang berem ini enggak tapi biasa aja gitu asa kumanya beda ya mah geus ucek ngomong ucek tapi bener bener ucek masuk jauh ucek jauh ke bener meureun eta dia selance wah balik deui double kill tuh ngaleg double kill kan mustahil mun batur anja sombong oi duh balik deui sia balik deui heureui jahil musan cuman jahil jadi iya tapi eta geheron nu anyar guys pae jeung urang mah cuk oh menang euy bisa euy wah parepetan double kill aduh darah kena udah goy Tungan euy, sirup euy. Ayo double kill ini. Tinggal bawa pula ini. Pede, pede warna. Auto menang. Nah ngalah ini. Jadi tinggal lagi kurangnya. Buru lila euy, pus euy. Tong diberek kendar buru. Barek klasik ekreng tong diberek kendar gaskan. Enak. Mohon kita di nya. Menangkeun euy. Wah, skill dimia nama killing hero. GG nya di sana si itu teh. Wah. Murah euy. Menjelas. Baik di.
Kurangin ka dia tinggali sieun cuk. Sieun ku jauh head. Dia sih. Duh, anjir salah euy. Salah ngalungkeun paeh we na cuk. Dia sih sase teh. Sate mage teh ngade boy. Wah, stun. Double kill. Okay. Double kill. Double kill. Double kill. Double kill double. Benar. Nah, satu. Ini aja. Bro minion, woi. Serak nyerang war. Pas tim lemah gitu nyerang war. Tim lemah nyerang war. Dah. Ini nyadot pacian. Buka mual muli. Uy. Iya sakit kena double kill kita tadi double kill. Wah jeung lor jeung minion ngawin tuh. Kita menang. Euy. Tapi euy, wah. Kita menang, kemenangan depan mata. Sampah. Wih, mantap. Sinyal butut masih bisa menang. Berikan kadilap video abdi tong hilap, lamun sabab tong hilap, like, share, komen, dan subscribe.